tahlilan ka kiai matang puluh nujuh pulang kasurupan nguruskan mayit ngagotong mayit astagfirullah ngagotong mayit ka kiai dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam didoakeun mudah-mudahan sing kengeng ilmu anu barokah. Amin. Aya nasib tiasa berangkat ke tanah suci Mekah. Amin. Gaduh murang kali nu soleh tur solehah. Amin. Milikna sing tambah-tambah. Amin. Rezekina sing tambah-tambah. Amin. Istrina oge sing jenis nambah abah. Semangat kena nambah deh. Soleh. Amin. Ya Robbal. Siap ngajawab salam sekali deh siap. Kurang kompak ngajawabna siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla lana nikah wa harrama alaina sifah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Al-hadits manane wallahu alam bihaqiqatil murad. Tabarrukan bidu'a Allahumma fasholli wa sallim wa barik alaih. Amin. 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 Allahumma yassir lana umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wakhtim bisolihati a'malana. Allahumma hasil maqasidana ya Allah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah.
hasil maqasidana ya Allah, amin ya rabbal ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Mangga sadayana ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami waghfir ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik al-mukarramun, pengatur waktu, pemindah acara, mudah-mudahan ditambih-tambih kemuliaanana munggu Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus segenap daripada jajaran alimil ulama, para ajengan, para kiai, para asatid wal asatidah, lupa hapunten terbiasa dibilang saurang-saurang duwincik hiji-hiji namina, tapi insya Allah tengirangan karena rasa ta'zim takrim nasib abdi kamaran tengah. Urang doakeun ku urang sadayana, mudah-mudahan ieu guru-guru urang sadayana wabil khusus anu aya di kampung Tubuh Genap, di kampung Tubuh Genap, Umami, kembali mau lewat tuh. Tadi ke kampung Tubuh Genap. Urang doakeun heula mudah-mudahan guru-guru urang sadayana sing diparanjangkeun yuswana, dijembarkeun milik rezekina, disehatkeun jasmani rohanina, tambih-tambih barokah dina ilmuna, di husnul khotimahkeun dina nalika wafatna, amin ya rabbal. Tegakantun segenap para aparatur pemerintahan minal adnal wilayah ila a'lal wilayah, dikawit bawahan dimimiti RT, aya RT na lumana RT cung coba RW na aya ngacung waya datali tenepungan simkuring kadesna alhamdulillah. Tadi parantos ngobrol di itu, alhamdulillah tiasa sareng silaturahmi kades desa naon itu Tugu Murni etalah Tugu Mukti. Kurang doakeun heula kurang sadayana ieu mudah-mudahan para aparatur pemerintahan dina ngajalankeun tugasna sing diamanahkeun ku Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal. Teristimewa segenap keluarga besar Sohibul Bait, Sohibul Hajat, kersana Bapak Dasep leres, Bapak Dasep sakeluargi anu alhamdulillah dina enjing tadi parantos ngaakad nikahkeun putrina tercinta anu namina saha
Pingka neng pingka sinareng aa saha eta teh aa Ahmad Sohibul bait di dieu kang dasep sakeluargi ngulam ka sadayana para jamaah ngulam ka sadayana para guru-guru lain harna ria lain kang hayang kasohor tapi hiji Sohibul bait di dieu hayang didoakeun mudah-mudahan ieu hajatna hiji sing barokah. Atuh murang kali anu ditikahkeun mudah-mudahan jadi keluarga anu bahagia dunia akhirat. Kalayan ngajalin keluarga anu sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu di antarana kanyaah kang dasep kanu jadi murang kalihna leres. Disebut kanyaah kolot kanu jadi budak bener. Leres. Dalam pelebah nyebut genyaah kanu jadi budak mah lain kang dasep bungkul bener tuh umi nyaah ke kabunu jadi budak takang nyaah ke kang jadi murang kali sok sanajan cek batur budak orang teh pader bener kami sok sanajan budak orang teh cek batur ngaliat bahkan cek batur budak orang teh hidup da pelebah aya nu ngaledek mah nyeri hate urang teh bener teh mi urang teu ngagegemeng weh budak urang pelebah lewat tos rona lain budak saha da teu siga leutak nyeri tuh mi nyeri sok sanajan budak urang kumaha we rupana sok sanajan budak urang kumaha we akhlakna tetep urang nyaah kalau jadi budak benar. Tapi hampura umi jeung bapak kanyaah dina zaman ayeuna geus loba salah ngartikeunana nyaah kalau jadi budak dibuktikan ku merek motor anu mewah dibuktikan ku merek mobil anu mewah bahkan behituna nyaah kalau jadi budak ku secara harta banda anu loba. Padahal dina secara hakikatna nu disebutnya kolot kalau jadi budak hiji kumaha carana ieu budak teh ngabogaan akhlak anu mulia ieu budak ngabogaan adab anu alus nomor kaduana kumaha carana ieu budak urang ngabogaan ilmu khususna ilmu agama kapikiran teu nepi ka dinya umi bisa ngomong teu pertanyaan di simpuri umi ieu ayana ilmu ayana nu ngajarkeun tata krama anu alus di mana tempatna tuh di sekolahan tuh di majelis taklim tuh di madrasah diniyah bener teh saha nu ngajarna guru-guru urang para kiai para ajengan para ustad anu ngadidik ngilmuan ka urang bahkan para anak urang bahkan para ke anak incu urang bener tuh umi leres tapi hampura umi di begitu tuh disuka bumi ya mah ka madrasah diniyah ka para kiai khususna kiai di lembur eueuh bedana kawas kana uyah umi apal teh kana uyah ari uyah rasana naon aya teu nu asin tapi lain uyah aya teu nu asin tapi lain uyah naon pas teuing korong lain kan ngomong korong teh iraha da korong ngalawasan setiap uyah pasti asin tapi aya nu asin lain uyah naon heuh eta korong teh mana jelemana saha jelemana anu teu ngabutuhkeun kana uyah bener teu mi rek masak naon wae rek ngolahkeun naon wae pasti ngabutuhkeun kana rek ngolahkeun opo rek goreng hai rek sop intina apapun masakana lamun teu make uyah moal
tapi sok sanajan ieu uyah dibutuhkeun kabeh jelema ngabutuhkeun kana uyah tapi eueuh jelema anu ngamuliakeun kana uyah aya teu jelema dengan uyah dina lemari dihijikeun jeung emas perak aya moal jalmi neuneun uyah dihijikeun dina lemari jeung baju paling alus baheula mah uyah teh diteuneun dina batok dituna dina catang bener demi padahal ieu uyah gede dasana padahal ieu uyah sangat dibutuhkeun anak kiai madrasah diniyah dina zaman ayeuna tuh bedana kawas uyah dina pada dipandang sebelah mata dina pada geus loba ngomongkeun dasana oh di keporokan aja memang aja patin emang dia patin padahal ya umi punten pelajaran madrasah diniyah ya kuring nepi ka ayeuna emut we baitun imah babun subakun jidarun tuh umi ke apa we padahal di zaman umi ayat umi madrasah diniyah tapi ya pelajaran anu ditapelkeun guru-guru urang teu seubeheun eta guru urang kah para kiai para ustaz setempat mere ilmu ka urang tiap minggu bahkan tiap waktu mere ilmu ka urang leres kuring rek nanya ye kira-kira orang dia butuh teu kaajengan ningatan teu ngomong sing tempat butuh butuh teu ka kiai nyaah kaajengan nyaah naon astagfirullah nyaah merekeun tapi tadi bener da umi dari mana-mana ketika dilontarkan sebuah pertanyaan nyaah teu ka ustaz di sim kuring teh ngajawab teh nyaah naon nyaah merek padahal punten umi segala pagawean segala aktivitas lolobana diseretkeun kanu jadi kiai bener teh leres da urang buktikeun tahlilan ka kiai matang puluh nujuh bulan kasurupan nguruskeun mayit ngagotong mayit astagfirullah ngagotong mayit ka kiai dia sanes mangarsa emang mangarsa sok ngagotong ya Allah ya Rabbana umi mah meuni borongan atuh sakalian umi anu macul kiai anu ngagali anu dikubur nya bodaran lagi ya Allah ya Rabbana bahkan akang punten ketika akang ngabogaan pamajikan ngandung 9 bulan karasa kira-kira nak dibawa ke mana eta ngomong ka kiai emangna kiai ahli kenal yang orok dibawa ke bidan dibawa ke pukemas bener kan dibawa ke puskesmas bahkan ke puskesmas ieu mah teu sanggup dibawa ke rumah sakit pas ke rumah sakit cek dokter wayahna ieu mah kaluarna teu bisa secara normal kudu ngalakukeun operasi sesar biayana 15 juta akur teh jeung si akang boro-boro 15 juta udud oge ladang ayu nah ingat si akang teh boga guru di lembur doa naon anu eueuh tilu jadi kiai kan doa naon anu eueuh tilu jadi guru-guru
dikabulkan, bahkan doa supaya lancar ngalirkeun ge aya umi doana. Aya ngapal ke umi doana? Aya ngapal ke teteh doana? Ieu kusim kuring didangkeun diwartosan siap? Biasana sok nyanak naon? Cai. Tah nya. Caina bade nu aqua, bade nu gelas. Duana. Gelas mangga tuh. Sanes eueut bade ngadoakeun ieu mah. Masih doa ke orang dia. Eueut cenah. Sok fitnah gitu bari bener. Kieu uminya doana teh. Si Akang tungtungna datang ke bumi nu jadi kiai bari tengah peuting bari kaayana teh malam Jumat harita teh. Pas kaayana datang ke bumi Ustaz ceuk eta si Akang teh assalamualaikum. Assalamualaikum. Tengah jawab eta Ustaz teh meureun keur kitu. Keur sare umi. Eta sok seudon deui mah eta kiai teh. Keur sare atuh da jam 1 mah mau jeung ratibra bener teh. Ya Allah ya Rabbana tuluykan eta lilir eta guru urang teh ditingali keluar teh masyaallah geuning jamaahna. Maksakeun we kaayana keluar. Waalaikumsalam. Poho dia tak kiai teh make celana. Udah pakai sarung atuh kiai umi. Tuh nya. Bisa udon di luar. Dulu teh si Akang teh hapunten guru kiai sim abdi ngaganggu tengah ngiki. Cek eta Ustad, aya naon kitu Kang? Lain ieu teh istri abdi di rumah sakit nuju bade ngalahirkeun cek eta Ustad naon urusanna jeung aing. Oh, milu udulan teu. Sanes ieu teh tos dicana ka Pukemas. Eta tos dicana ke rumah sakit, bahkan cek dokter memponis ieu mah wayahna kudu diseser biayana 15. Di mana atuh Ustad? Oh jadi maneh teh ka aing ngayang minta duit. Lain Ustad sanes di masugan we ari usahana panggaduh doana supaya lancar ngalahirkeun. Oh dia kan atuh mana caina kieu doana teh. Bismillahirrahmanirrahim. Hanah waladat Maryam. Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Allahumma ya muyassira kulla syai'in wa ya musakhila kulla syai'in wa ya mudabbira kulla syai'in yasir wa sakhil wa dabbir wiladata bi Iis binti Mang Pepen. Sanes sih emang bis aja. Ngapunten bis mah bis ka bumi ya. Bis bisi ngamuk pusing kuring ganti we ngaranna ieu mah. Cinta. Cinta ya. Nggak bisa gitu. Santi atau Santi? Santi aya? Maesaroh. Moesirah. Iman panggilan dari absen we biisnya didoakan mudah-mudahan Bu Iis sing panjang umur ila yaumil qiyamah. Amin. Atuh meureun batur marot Bu Iis ulang-ulang punya sorangan.
sing barokah milik rizkina amin ya Allah ya Rabbal uluy gede kita lebih ke mana Bu Iis binti Mang Pepen Dulon gitu dan hadir Dorok gitu hadir Pelihan Bandung Dorok hadir Rewas supaya abdawe syukurin pan biasana sok ditiupkeun ning bumi kan berhubung memakai mi'ah sakalian gitu supaya ulah naon tunduk itu supaya ulah nunutan tuluy kana teh saketa ustaz teh mangga ieu Kang cangat cairna pasihkeun ka istrina leueutkeun saseueur 3 kali usapkeun kana patuanganana usapkeun kana wajahna insyaallah di mana bijil pasti keluar salah teh simpurin di mana bijil pasti tapi ku barokahna doa guru-guru urang umi ku barokahna asma-asma Allah nu asalna kudu ngaluarkeun biaya sabaraha cukup kaya anak teh tadi minum heula cai sabaraha kali cenah 3 kali kurang contohan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah kumaha we jurus haus mah cek tadina kudu ngaluarkeun duit 15 juta tapi wasilah barokah doa guru-guru orang kudu ngaluarkeun 15 juta kira-kirana pantes teu lamun urang mere ka guru urang 10 juta we kitu nya ngarulang kieu kena dikurangan itu bisi gede 5 juta ngelek ke guru orang gede kan 3 juta 2 juta 1 juta kocak makanya bener kan disebutnya anaknya Ahmer resep nih pelebah ka dokter mah lamun boga duit tak dipenta 15 juta dibayar moal nah pelebah ka guru orang beri hese padahal ya Allah ya Rabbana jasa-jasa guru-guru orang kiai-kiai anu aya di lembur urang lain saukur tadinya Kang tampo tuh saur Syekh Hasan dina kitab Ihya Ulumuddin orang kampung Tugu laula ulama la soron nasu misal bahaim jikalau bukan karena jasa seorang guru jikalau bukan karena jasa seorang kiai mohon maaf moal aya bedana antara manusia jeung sabab nu ngabedakeun jelema jeung sato teh di antarana ibadah di mana syariat urang bisa ibadah ti guru-guru leres teh makana hampura umi bapak sim kuring mah lamun di mana-mana we ceramah ieu sim kuring ambek ngewa lamun aya hiji jelema hiji masyarakat leuwih ngamuliakeun kiai anu jauh daripada ngamuliakeun kiai anu aya di lembur urang pelebah aya kiai anu jauh mah kadangkala ya Allah sambuat naon sambutan luar biasa acara tablik akbar petasan di sana posrona di dulu itu bohongna padahal ketika aya pangabutuh mah kira-kira ka kiai anu jauh apa nu deukeut
Lamun di dia aya kamotan kira-kira yang pangersa apa simkuring? Usaha tadi dan udah ya. Makanya sinyaah bukan berarti simkuring nyaram ngamuliakeun kiai anu jauh, tapi kudu ngaleuwih ngamuliakeun kiai anu setem. Sabab dasana luar biasa ya Allah. Makanya cek keterangan al ulama kasiroj ay nurun fi qalbil insan. Umi abah ayatna kiai lobana para alim ulama orang dia atau kurang kompak orang dia atau al ulama kasiroj. Ulama itu bagaikan cahaya, bagaikan lampu. Kira-kira na penting ayeuna lamun pareum we lampu jadi mulia acara. Misalkan kayaanana penting ayeuna teh kabeneran we pas ieu teh atawa samemeh tadi cepret we pareum lampu. Kira-kira na bubar moal. Pan genah aya lampu mah bener teu kuring bisa ningali ka jamaah, pan jamaah ke bisa ningali ka kasepan kuring. Tadi ke Pak Kades sebut kasepan nuhun Pak Kades. Pan ka tempo meureun bobodas nasim kuring teh. Lain seuri kitu curiga euy. Mohon gitu. Rios we kopiah naon ge. Sugan we kabawakeun kopiah. Pangeunna umi leres ku caan mah. PR keur urang kumaha carana urang ngacahayaan hate urang ngacahayaan anak-anak urang. Eueuh deui al ilmu nurun ay ilmu syar'iyyah nurun fi qalbil insan. Umi abah ternyata anu bisa nyaangan karena hati orang teh ilmu agama, ilmu Gusti. Di mana ayana balik deui ka tadi tuh di madrasah diniyah, tuh di majelis taklim saha ngajarna guru-guru urang doakeun sakali deui mudah-mudahan ieu guru-guru urang sing panjang umur. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi abdi mah husnudon ke orang dieu mah ku kompakna jamaah hadir karena ieu tempat husnudon sing abdi mah. Bahkan ieu jamaah jika lamun dihitung satu persatu dibilang saurang-saurang aya meureun 2000 jamaah mah. Hah? Aya teu Umi? Aya nolak tuh kahana kubur. Tapi alhamdulillah Umi sakieu ge alhamdulillah. Sadayana elemen hadir karena ieu tempat alhamdulillah. Ibu-ibu, ayah, bapak-bapak, para pemuda, anak santri, aki-aki, nini-nini, parawat, randa oge, randa ya randa. Ayah, sawios aturan lagi yang penting mangen geulieuh ngaji. Sabi nu ngomong geunah. Samarutara nanti kada harang. Yang penting mangeuleuh ngaji. Makana cek tadi abdi mah husnudon ka orang dieu ku datangna ka ieu tempat ngabring sadayana ku sabab aya rasa cinta terhadap guru-guru urang, ku sabab aya rasa cinta terhadap syariat Islam nyaon nyaeta thalabul ilmi. Alhamdulillah. Tapi kayana Umi apa ulah keueun ieu hadir kana ieu tempat moal sia-sia, yakin moal sia-sia. Sabab sur baginda Nabi manin taqala liya ta'allama ilman kubiro lahu qabla ayyahtua. Abah berangkat ke ieu tempat, Umi berangkat ke ieu tempat niat sejak tolak ilmu, maka dosana bakal dihampura ku Gusti Allah. Amin. Hoyong dihampura dosa Umi? Hoyong dihampura dosa? Cung boga dosa. Ning cawa hayang teh itu dihampura dosa.
Cung boga dosa. Umi bagus alus kene jelema ngalakukeun dosa tapi rumasa kana dosana pangbelegu-beleguna jelema ngalakukeun dosa tapi teu rumasa kana dosana. Naon hikmahna yakin beh dituna bakal eling bakal tobat ka Gusti. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bahkan hapunten tepati-pati di hiji kampung, di hiji lembur dibacakeun sholawat, diaoskeun ayat Al-Qur'an, dibacakeun mau'izah hasanah, amin Allah akan mengutus seorang malaikat rahmat datang ke eta kampung. Amin. Amin. Allah ngutus ka ieu kampung Tugu. Cek bahasa urang nama kieu Umi supaya kaharti we dibahasakeun musim kuring teh. Saur Gusti Allah, he malaikat, saur eta malaikat kaula nun Gusti aya pikersa naon Gusti abdi di saurang. Saur Gusti Allah, tampo teu di kampung Tugu penting ayeuna keur ngayakeun pangajian, penting ayeuna loba hamba-hamba aing keur tolak ilmu dina raraga acara walimatun nikah. Turun kena cek eta malaikat, mangga Gusti abdi ayeuna keneh turun ka kampung Tugu. Gitu dong bahasa simkureng we Umi supaya kaharti bener teh. Jogeda kayana malaikat Gusti abdi yetos aya di kampung Tugu Gusti. Bener geuning di dieu aya pengajian. Bahkan jamaah lagi meuni loba. Bari rupa-rupa di jamaah teh Gusti. Aya nu nangkep tur wae ka tadi Gusti. Oh iya, so dia main itu Numi. Pelebah di rumah, tolaklah dengan barang hakan we Gusti. Ayah di Gusti lu tolak nanti cicing minum poek. Aman so sistem. Aduh, ya luar biasa ya sound system ya. Doakan musim kuring sing asup surga mah yang salon-salona Bapak jadi saksi. Ya Allah ya Rabbana cek eta malaikat bener Gusti. Bahkan kamu ada pelebadinya mangan udun we. Udun. Mangga Gusti pasien abdi tugas enak kene. Ya Gusti Allah cabutan kabeh dosa-dosa jelema anu keur tolak. Amin. Amin. Kumaha ieu anu udun Gusti cabut ulah. Cabut naonana? Atuh ulah kudu dah. Ari nu cicing minum poe Gusti cabut ulah. Cabut aduh kang dosana maksudna mah. Omo cabutnya warna lagu beda mah. Dipangmentakeun hampura, dipangmentakeun istighfar ku malaikat, padahal urang teh teu wau jeung eta malaikat Umi. Digemol, dibawa dosa urang, dibawa disorkan ka Gusti Allah Gusti. Ieu dosa kampung Tugu teh meuni loba Gusti. Berat abdi mamawa dosa orang dieu Gusti.
komo anu sok nganyobang emok mah Gusti anu sok angkatkeun dengan geningan kami berjanji sana sarana heboh di teh emang aya teh kamu ka dieu oh isu ganteng ini tuh nya dengan naon umi sim kuring mah anu bade napet ke Bang Emok Bang Kelili mangga usim kuring didoakeun mudah-mudahan balik dina ieu patempatan sing loba duit balik bayar teu meunang teu titik sagede kalapa amin atuh karena sabana hukum bayar umi Pak dan penanawan sim kuring kadangkala kiai parajengan ngaharamkeun teh ya Allah nya hakikatna urang ulah waka make naon hadis dari Quran pikir logika urang lamun minjem ka Bang Emok kira-kirana untung apa henteu nah atuh minjem hari butuh umi dangukeun nya ayeuna lamun urang minjem 1 juta diberena 1 juta apa henteu dibayarna 1 juta apa leuwih rugi apa untung nah minjem ampura umi jeung bapak masalah keayaan hukum teu bisa dikelah ku pangabutuh sakali haram tetap ada abul modo apa harusana ge ditikau-tikau makana yuk ayeuna hikmah di antara pangajian eta kurang rubah saeutik-saeutik sok sanajan butuh wayah umi maksakeun komo ekat naon jang dahar wae mah ya Allah teu ulah nganyuk ka warung kudu asin wae teh bere ya mudah-mudahan sadaya sing agung nyeri amin ya Allah ya Rabbal eta teh ka mana oh mangga lebih ke mana tuh euy ini kan Abang Emok ke bener tuluy kaayaan anak eta dosa ceuk tadi digemol ku malaikat kudu ka manakeun ya Gusti nah aku abdi kudu kagulungkeun ulah sia bisa longsor nah kudu kalautkeun Gusti ulah bisi parae lautna lamun nanya ka sim kuring pikeun eta dosa ka jelema anu mantau ti heula ngaji can beres itu salah balik kita kan jadi siap ngiring pangaosan bagi ke atas siap ngiring pengajian bagi ke rese siap lemuni pengajian nepi ka jam 1 jam 2 jam 3 ibu yang bapak cici video imai balik berarti lamun uing balik ti heula barang we barang nomor kadua na umi sauh Gusti Allah he malaikat ulah waka bubar di eta tempat salagi can beres lamun geus beres acarana kakarak babikeun kakarak babikeun amplop maknya malaikat itu ngebagikeun amplop belenggu kurang malaikat tidak ngebagikeun amplop bagikeun ganjarana sesuai anu bedakeun ku guru-guru urang julu suka saatan fi thalabil ilmi khairun min alfi raqatin umi teteh calik dina kursi akan didinya tolak bari udud kang so sistem cicing dinya dinu poe sajam milana niat sejak tolak ilmu leuwih alus leuwih hade tinimbang salat sunat 1000 rakaat 1000 orang dia ayah canu kantos salat sunat 1000 rakaat ayah apa acan ya sami we cenah abdi jujur beda beras 1000 rakaat bener teh
urang mah kadangkala sim abdi pribadi khususna tatangga sim abdi ngobrol aja gitu we. Salat keur loba duit jeung teu boga beda we. Pelebah loba duit pamajikan kayana kacumponan kahayangna budak kajajan salat lagi pan busuk usolli fardhul maghribi sasaru adim saklagi berarti ada Allahu akbar medok pelebah we teh gablok duit hutang lom pamajikan can kaber budak can kajajan eta salat tipis wah di mana gitu mah luka di dia mah sarua ada di dia mimitina bahkan mengenumi ketika orang datang bulan Ramadan pas pepetingna sok aya salat sunat naon taraweh seueurna sabaraha rakaat di dieu 2 tilu 20 taraweh na tilu witir kira-kira na di masjid ini kita pinuh apa henteu lamun salat taraweh pinuh apa henteu pinuh tanggal hiji mah terus tanggal hiji pinuh tanggal 2 tanggal 3 tanggal 4 10 20 28 pinuh akhir nama jadi orang mah mimiti juntung berat tuh misal sunat taraweh nah 20 rakaat komo aku 1000 rakaat mah tapi Allah memberikan keuntungan kepada umat baginda Nabi teu ribu-ribu tolak ilmu saja melilana leuwih hade leuwih alus dinimang salat sunat 1000 rakaat alhamdulillah makanya orang sing daek tolabul dan saukur pengajian model kieu umi pengajian model kieu mah nomor 2000 mana aku nomor hijina tuh tunggal minggu sok aya rutinan di dia dinten naon Masya Allah saminggu di mah 4 kali pegang lemur salmur Masya Allah kalau yang dia mah awewe hari bapak-bapak aya tuh aku aja gitu tapi heran eta kuring nih bener bapak-bapak mah pelebah jeung ibu-ibu ibu-ibu mah sumanget kana pangajianna buktina nu hadir dina peuting ayeuna lolobana saha awewe ibu-ibu sarua kompak di dalam segala hal bahkan lain sungkur di pengajian ngumpul ngomongkeun batur kompak ngomongkeun batur nu ngirit abang emok bang emok dewa jadi kan gak bawa gitu kamu tadi ngaran bang emok ya pan meureun bari lawan emok sok laki apa istri tapi insya Allah sadayana ibu-ibu orang dia mas saroleha buktina naon saroleha ibu-ibu anu penting ayeuna hadir di aya tempat kabeh harake diu ayeuna apa ada keur ngaji ya tapi duka ya lamun tos leuwih ka bumi locot apa henteu tiungna locot apa henteu da ku dewe atau diangir dipake tiung nya umi bener aja mandi make tiung yakin orang di masa roleh amin ya robbal tapi kadangkala pelebah pengajian luar biasa pelebah tolak ilmu luar biasa berangkat ke majlis taklim panggetolna tapi
akhlak jeung kalakuan kudu jadi salaki nama kadang-kadang sok masih kena ngalawan. Nah umi seueur bener pelepah pengajian gertol luar biasa pelam ilmu kan itu kan dia teh tapi akhlaknya diterapkan khususnya kan jadi sorangan kan jadi salaki sorangan kira-kira nah di dia yang jujur sing naon jawab sing jujur loba keneh tara anu sok ngalawan kan jadi salakina hah loba loba piningan geblek weh tapi tenang umi ibu musim kuring masuk bebelaan ibu-ibu mah ceramah di mana we sim kuring mah sok ngabelaan jamaah ibu-ibu naon sababna ibu-ibu mah sok kompak kita tadi oge musim kuring diajar ngawangkong kompak ngajawab nanti pada musim kuring mah dibelaan we di kamana oge hidup ibu-ibu hidup ibu-ibu mainnya tuh mau main di dia bahkan kang hapunten pisan sim kuring mah sok milu geuleuh sok milu ambek kemana teh kang mobil abdi mah di ditu kang mana biasana lamun sebagian jomet sok teh beres gitu lanjut lah kagoknya umi soalnya bisa jadi bertanya-tanya atau belum dia ngomong sim kuring mah sok milu geuleuh sok milu ambek lamun ningali salaki sok bebari pepolotot kanu jadi pamajikanana padahal kang hapunten kudu dibongkar rahasiana dibejakeun rahasiana loba pisan tanggung jawab yang seharusnya akan kerjakan tapi sapopoe lolobana dipegawe ku ibu dia bongkar tanggung rahasiana bongkar waya bongkar mual naon mual ampurawe kami dibongkar dengekeun tersangka kudu dibejakeun rahasiana akan dibongkarkeun rahasiana abah gegeroh kewajiban salaki ngepel kewajiban salaki ngejo kewajiban salaki ngurus budak kewajiban salaki tapi fakta dan kenyataan sapopoe sok dipigawe usaha kang sok jawab si popok ibu-ibu siap dengekeun siap gegeroh salaki ngapel ngejo ngurus budak nyusuan bener umi sim kuring keur ngomongkeun hukum asalna hukum kewajiban nyusuan teh saha salaki bahkan menurut mazhab Imam Syafi'i ieu si ibu berhak menang upah tiu jadi salakina kusabab nyusuan budakna ngan kusabab aya si bapa mah kebogaeun susu akhirna kusaha makanya ya Allah kang geningan ternyata aktivitas sapopoe anu sakuduna urang dipigawe teh kewajiban urang pamajikan Allah bae geunah kadang kalau urang mah salah seutik pamajikan teh polototan salah seutik sintreu salah seutik tajong astagfirullahaladzim bahkan kanya apa majikan orang kalian seukur dirinya karasa beren perlu jadi salakina boro-boro ke waktu sehat ke waktu ngandung sabulan ngandung 2 bulan teweleh we maksakeun sasapu di imah maksakeun ngepel di imah da sok sieun kana salaki teu betah cicing di imah bener teu mi benar leres teu padahal ketika datang ke bidan mah eta teh Kang ya Allah bicara beberatan bicara cacapean teh bener teu mi da sok sieun kaya anana murang kali anu aya dina patuanana teh kaguguran datang 3 bulan 4 bulan lamun cek orang bahasa Sunda mah disebutkeun masa-masa
nyiram. Lamun cok orang Jakarta mah disebutkan masa-masa nyiram. Anu sagala bau jeung sebelna bener Umi. Martabak bau mie ayam baso tahu basalaki mie toha duit kepercaya nyiram bau mana duit mah. Ibu-ibu mah luar biasa karena duit dagang rek nomor 1 cina majarkan deh. Tapi dah bener kan ibu-ibu pelepah duit nomor 1 bener tek simpuri mah naon sababna ari urang kadang kala hayang boga pamajikan geulis ari di modalan henteu bener teh hayang boga pamajikan gulawin di modalan ngan 1000 perak gulawin di modalan ngan 10.000 mahidak pipa nomor 4 dicium teh ngapul bapak Cengkuring alhamdulillah Umi da kieu teh sim abdi teh panganten baru. Aduh kieu dengekeun lah. Baru 2 tahun. Sim kuring mah ka pamajikan kieu Umi. Mama jung ini teh itu ka sablon. Ini tuh ka salon tah duit 4 juta. Kan mau nyatu 2 tahun. Bang mau deh. Kapan meren cantik itu butuh modal bener tuh Mi. Ulah kaya anak-anak pelebah ningali pamajikan waturuk. Dari ke pemajikan serangan hayang geulis korek. Wah edan deh. Pemberiheun atuh pagawean sapopoe lolobana urang masuk di pegawai usaha. Atuh modalan-modalan pamajikan urang teh. Benar teh Kang? Bahkan ketika datang 8 bulan, 9 bulan waktuna naruhkeun nyawa antara hidup jeung mati. Dan saeutik ketika ngalahirkeun loba anu wafat bener tuh Mi. Leres teh ripuh teh Mi hamil teh. Ngalahirkeun ripuh teh. Nah atuh hamil wae. Dangeuna cenah. Tong diomongkeun anak. Da boro-boro ngalahirkeun keur waktunya ada kuat bobolong podcastan. Muntang aja mela balon kata jong. Ya Allah ya Rabbana. Naon jang lain jauh sekalian. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lainnya kira-kira sium kuring wios mos di ekonomi wios. Moal pundung moal ngambek, moal balik heula. Moal mahanan. Nya wios asli boleh teh tambah. Lain kula naon umi sium kuring teh ngaji dikeukeun teh ka hiji lamun ngaji lempeng we sok marantong. Leheung baralik ins api-api ka WC. Ari balik deui henteu. Dilag-lag juri ke WC sudah. Jadi wios ya wios. Wios. Ketika mana tadi teh? Yang mudah. Cumujang mau sok apalan kan? Luar biasa Bapak pengorbanan seorang istri. Bahkan lain seukur dirinya ketika Kang kasab usaha balik di mana we datang ke imah dibukakan pantok disambut ke pemajikan Akang dengan senyuman dicopot dengan Akang dicium bolak-balik
pan sok kitu meureun Kang. Salah. Anda saya si abang motor. Ada kendai pelemah dinya mah tenang bu aya kene sim kuring ieu boga belaeun kene. Dibela kene insyaallah. Heudah meureun biasana ibu-ibu mah sok sibuk di dapur bener teu? Sok sibuk urus budak bener teu Umi? Da pelemah rek sare jeung salaki mah pan sok dandan heula sing geulis meureun. Tara kene pada sane atuh ngoloto tadi da beureun da akur jeung keterangan Umi teteh boro-boro orang nyuci baju suami, boro-boro orang menyambut ketika suami datang dina pagaweanana, ketika orang mencium kening seorang suami sama dengan mencium hajar aswad Umi. Komo salakinan hideung mah eda boro-boro anu geus ka Mekah sok taroskeun. Jadi anu kantos ka Mekah hese nyium hajar aswad Umi bener teu? Urang mah boro-boro ka Mekah di dieu aya ieu hajar aswad eta we geus. Bahkan tingali dina kitab Qudul Lijen ketika seorang istri mencium kening seorang suami 70 dosa ngololok. 70 dosa. Sabar aja Umi. 70 dosa. Lamun 2 kali. Lamun 3 kali. Lamun Umi ibu hayang bersih tina dosa corok-corok tarang salah di kami kalanggo. Umi ada taranganna ieu. Simpen mah nyampereun kaon nyampaikeun we paling heureuy. Asli ieu dijamin ya. Praktekeun siap Umi. Teteh siap teu? Akang hayang. Moal lain mah jarkeun si Umi mah. Tajil kitu daekeun paksa we. Katingali salaki teh balik di pengajian keur nagog kaayaan anak di tengah imah. Duh hajar aswad. Tong loba omong kendai. Cakal we eta bicarana beungeungna. Paliteun masakana beletuk niatan di dinya. Bismillahi Allahu Akbar belakutan modal oh iya ada tangkap buntung renjur poe gaya hal teknikol. Umi mata romantis teh biasakeun dia. Komo ieu panganten baru mana beda itu Kang? Lain curi guys. Kajeng didoakeun runtuh ranyangna. Nya Umi, komo ieu panganten baru, ya Allah sing romantis. Jerak kuring baheula karesep pantun dari sim kuring mau memeh kaina kasur bika kasur terus langsung ka kasur wae memeh asup ka kamar teh pantun heula kieu pantuna teh cek kuring teh awas nyai ulah reuas mun ningali anu sagede eta teh urat nuheur ari sugata rek repeh pamajikan teh baru nemal nih atuh akang oge ulah pen lamun ningali numunu sagede bol eta teh urat melul biasakeun Umi romantis teh biasakeun dihancurkeun ku agama
Tapi bener kadang kalau orang mati balik umi palebah rek kondangan, palebah rek arisan, luar biasa tanggalnya bebeakan. Bener tuh, baju butut diganti kuno al, asalnya pakai daster kohok diganti gamis pangadena, bibir kena kurang berem, makalipun kuat 5 cm kan juga seomas aja. Halis dikerok diganti ku sepidol di sigama wajib mutasi. Rung kudu hujan ngangkatan baju balik di ka imah halisna umur. Panggolikeun ku salaki teh papung pang mahalna. Hah? Eta papung. Papung. Panggolikeun parfum pang mahalna lain jang salaki palebah rek kondangan dipake bebeakan. Datang keluar hanya dipersembahkan untuk tukang ojek. Liar ke umi, saha nu liar? Umi tukang ojek. Jadi tukang ojek salah naon? Oh liuran bener. Palebah we jeung salaki balik berjamaah isya di masjid, datang ke imah pas ke tengah imah teh ka mana pemajikan dewe teh meureun keur di dapur rek nyeun kopi, pas datang ke dapur eueuh kene ka mana asup ka kamar geus molor ti heula sia eta mah pamali umi sare ti heula teh capek pamali tahan. Tapi nggak maklum ya, dan salakina cek tadi cukup capek kendai dengan maklum capek dihurungkan perlu jadi salakina. Ya Allah ya Rabbana buuk jawi cil salepon rek dahkir neraka deh naudzubillah. Salaki manya we tak boleh we ditangkep pemajikan nanti. Ari sare lain make minyak kalakah make autan. Atuh isuk-isuk salaki mah boga autan. Ya Allah ya Rabb, dandan itu hanya untuk makanan khususna kanggo panganten anyar neng wayahna sing bisa turut tumut kanu jadi salah nyakit deui atuh si akan nabi sing pengertian sabab cek tadi naon sebagai kewajiban ngejo kewajiban ngurus budak kewajiban salaki ibu mah teh mangan hiji turut tumut bakti kalau jadi lamun cek saligina mamah ngejo mamah masak mamah nyusuhan lain cenah masa balik-balik hukum lagi gitu umi. Memang kembali ke asal cek tadi pagawean sakabehna kewajiban salakina, tapi kewajiban umi mah ngan saukur hiji turut tumut kalau jadi salah lamun umi hayang lebet kana surga Allah bi ghairi hisab cek dina kita kudu dijen hiji tegakkeun salat anu 5 waktu, 2 laksanakeun puasa di bulan Ramadan, 3 jaga harta salaki, jaga kehormatan salaki, ketika salaki di imah nomor keopatna sing turut tumut kanu jadi salah insyaallah ibu bakal kasuk ka surga bi ghairi hisab. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka di antarana hikmah dina pangajian ieu khususna keur ibu minimal akhlakna sing hade kanu jadi salakina. Ulah sakrau TikTok we ieu mah. Geus ini oke. Apa teh bukan TikTok?
Apa cina? Anu keur viral ayeuna naon coba? Dikotok atuh eta. Naon keur viral teh Umi? Teteh. Dulu waktu aku sajadah merah benar. Atau lu kan atau apa mah? Dulu waktu aku tapi lain lain ibu di topik api-api suganya teh